Tuh, di alam malakut ialah dedelean lain dedengan lain fala ainun taraka wala yadun tasulu ilaik ya rabbal alamin. Ditinggali Gusti moal bisa, didenge moal bisa, dicekel moal bisa, tapi mere kakawasaan Gusti Allah ka alam nu eta. Ya Allah ya Rabb, kapanggihlah sakumaha Kangjeng Mi'raj naik kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam, kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim, kapanggih jeung Kangjeng Harun, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa. Nah, di alam eta Kangjeng Nabi teh asup ke alam malakut. Babarengan ge jeung malaikat Jibril. Atuh saalam jeung malaikat Jibril. Saalam jeung malaikat Jibril asup ke alam malakut. Nu ngapingna malaikat Jibril kapanggil jeung para arwah-arwah siddiqin, syuhada, sholihin. Ya Karim, di alam eta biasa. Ngan di alam eta mah moal aya panon poe, moal aya bulan, moal aya waktu. Di alam nu eta mah alam nu lain deui. Urang mun maca Quran kok 10 menit bisa tamat Al-Qur'an. 1 jam bisa tamat Al-Qur'an. Di alam nu eta. Urang zikir teu karasa ternyata di 10.000 barang neule balik deh orang ke alam itu kakarake 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abdi hamba kau Iza di mana anjing ngarepkeun antadkhula khaln ngarepkeun asup kana kasucian kaula hayang datang ka alam kudsi babari hiji fala taltafits ilal mulki ulah luak lieu ka alam mulki ulah luak lieu ka alam malakut, ulah luak lieu ka alam jabarut. Lantaran li anal mulka syaitonul alim. Urang kuari di alam nasut, alam mulki. Hayang datang ka alam kudsi, kudu melewati alam malakut. Kudu datang heula ka alam malakut. Alam malakut alam malaikat. Carana kumaha babari ngomong mah leungitkeun karesep watak mata leungitkeun ngahayukeun watak ceuli leungitkeun kalazatan watak lisan leungitkeun watak cukal cekel leungitkeun watak lempang leungitkeun kumaha ngaleungitkeun ana da hese sebab teu ngaguru hese eueuh nu ngatur lantaran urang ngaguru bahasana beat sumpah setia untuk tidak keluar di jalur thariqah. Siap beat. Plek. Beat teh baheula mah Kangjeng Nabi sakumaha syahadat, siap berangkat perang dan lain sebagainya. Ieu mah beat supaya ulah keluar ti aturan. Make jalur khusus. Yes, berangkat. Tafakur. Riyadhah. Mujahadah. Make perjuangan. Ditafakuran kahinaan dunia dele tsunami Aceh dele tsunami Palu aya hargaan apa eueuh si eta imah aya hargaan apa eueuh si eta jabatan aya hargaan apa eueuh si eta tanah aya hargaan apa eueuh si eta dunia eueuh kuku urang kuari diudag-udag hayang sebuah karimun letik mobil karimun tapi jadi gangguan dina sholat
dihayal di karimun anyar salah tah sen namun nonjol be bagus. Atuh kudu rajum ngajeroan. Nah, mulai geus. Tah eta tah aya nilai apa eueuh di hate urang tentang dunia. Selama aya nilai di hati urang moal bisa asup ka alam malakut. Ana inda dzanni abdi bi. Kula kumaha sangkaan hamba kula terhadap kaula. Lamun boga sangka aya nu mulia selain daripada kula moal bisa asup ka alam malakut. Sok urang teh terus bae lamun Kangjeng Nabi keur leumpang kemudian kapanggih jeung bangke embe cek Kangjeng Nabi bangke domba. Nya nanya ka sahabat eta naon? Bangke. Kunaon dipicen lantaran teu berguna. Nu bogana ge micen kana eta bangke ceuk Kangjeng Nabi. Nu batak dipicen geus eueuh kamangfaatanana Allah leuwih teu neuleu kana dunia dibandingkeun jeung nu boga embe ka embena nu geus jadi bangke. Kunaon atuh ku urang diwirid ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu aghnini aghnini ghin aghnini bihalalika an haramika aghni ya ghaniyu ya ghani usolli sunatal duha Allahu akbar ya ghaniyu ya ghaniyu. Aduh hina diwirid keneh mah nu hina. Tah, ya coba nu hina make diperjuangkeun keneh bae ku urang teh. Nu hina sebuah kendaraan, sebuah rumah, sebuah tanah. Masya Allah. Malah ya nunggu SMS, urang Karawang. Jadi gangguan, malam tak dapat tidur, siang tak dapat makan. Masya Allah, wajahmu terbayang-bayang. Oh, Halimah. Kumaha asup ka alam malakutna. Lain asup ka alam malakut, asup ka eta. Nah, picen. Urang ye sesuai jeung aturan. Thariqah berangkat. Anu merena makan Allah. Aya anu setahun langsung dibere rasa, aya anu encan 2 tahun dibere rasa. Encan aya 3 tahun dibere rasa. Encan aya 4 tahun tergantung Allah merena. Allah mere ka urang kumaha keyakinan urang. Nah, nganggap terhadap dunia nucak Allah hina, nucak Kangjeng Nabi hina. Gunung bebeja ka Kangjeng abdi jadi emas bae atuh pake berjuang. Henteu cek Kangjeng Nabi, teu kudu make anjeun. Make keyakinan cek Kangjeng Nabi. Kunaon atuh urang kuari dedesekan neangan dunia. Ayo coba deres lain kiai mah kiai. Kiai Habib deh. Aduh, lekuah coba. Ayo lain kiai onom teh mah parantina. Ieu kiai deres nu teh ceramah mah ceramah. Ceramah mah. Ya Allah ya Rabb. Sok geura. Datang ka sabaraha persen urang ngahinakeun terhadap dunia diri urang. Aslina. Di dinya lah urang bakal boga rasa. Ketika urang teu pernah tafakur mal bisa. Dedeleuan urang terus bae kana kemewahan-kemewahan. Dedengean urang kana kemerduan. Dunia dan dunia. Lengka-lengka urang teh dunia. Nah, iraha nganggap hina terhadap dunia, didinya makom urang. Didinya mun hayang nyaho ka makom urang didinya. Henteu kudu disebutan saha-sahana, mendingan ngaragap kasorangan. Aing ngara naon kitu nganggap ka mobil kumaha? Aing nganggap ka imah kumaha? Aing nganggap ka mutiara kumaha? Aing nganggap ka manusia kumaha? Lamun masih kene aya nilai-nilai di diri urang, encan akur antara kitu naon karana blue sapir. Blue sapir jeung tai kotok. Mantak dipakainya ke loba, boleh deh. Data kemana orang
datang ke mana? Nganggap datang ke mana orang? Terhadap mutiara, terhadap emas, terhadap perak, terhadap dunia. Mun masih kene aya nilai moal kaasup orang ke alam malakut. Lamun geus total 100%. Nilai di kolbu urang kakarak bisa asup ke alam malakut. Bisalah orang ngobrol jeung arwah para aulia. Urang zarah kamari Habib Lutfi zarah tak diajak ku kula Bib kita geus tadi dia kita zarah dulu yuk zarah nya zarah kieu we urang ditukangin teu maca ilah hadarati nya teu lain cara pudoli panjang. Aduh, pudoli Fatihah deui weh doana doga hiji nasor. Sakumaha perang. Nah, nya nangtung bae kieu. Fatihah sakali doang. Tungkul jana tunggu. Teu napas, kukula kanyawan teu napas. Geus kebal karak. Geus. Cek nyana, waduh, udah meninggal juga adabnya masih dipakai. Cek nyana, saya sirik kebita pengen kayak gitu cek nyana. Udah meninggal masih pakai adab aja. Lain udah meninggal udah di alam barzah masih pakai adab. Nah, berarti kan kapanggih. Tak jada teh keur zarah teh kapanggih berarti kan. Dak percis kos Haji Pendi mun zarah. Haji Pendi mun zarah kos gitu. Itu kapanggih. Jeung tukang kopi, tukang endog. Ikir cerita alam malagut. Sebab lawan li anal mulka alam mulki syaitanul alim. Ieu kabeh jadi setan. Bagi jelema endek usul setan, mobil setan. Jelema setan. Karena setan, iba setan. Berarti kan ngagoda ajaran setan makan ka urang. Kagoda teu urang ku mobil, kagoda teu urang ku imah, kagoda teu urang ku tanah, kagoda anu urang ku anu aya hunungan di handapeun pinggirna teh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tasarwiti, ya Karim. Eta ajar jasa deh ya Allah, teu kanyahoan benduna teh resep nya mah bangun deuk senyum bae. Ya Karim, eta anu mantak haju urang kadeuleukeun ge tah. Aduh janu di imah mah cambrut bae. Kunaon eta senyum bae. Waduh. Tak eta juri eta. Juri eta. Eta urang kira teh nganggap hina. Hese lain hese deui sebab melalui perjuangan disebut leleuweungan. Ulah neuleuh Habib Lutfi ayeuna, ulah neuleuh Habib Umar anu geus almarhum kos kituna dikunjungi ke jelema leleuweunganana bae. Ulah neuleuh Gus Dur geus jadina. Baheulana tunggal peuting Gus Dur mah kaluar lumpat. Di ka mana eta Gus Dur? Ternyata nyana kieu bae di makam. Padahal makam di handapna eueuh. Tapi ternyata cek Gus Dur ini ada makam di sini. Enggak ada, ini malah ada, di sini ada. Orangnya apa tas ngobrol. Nek kumaha coba. Aju Haji Pendi nurutan, ada makam di sini, ada makam nih. Gali kubur Haji Pendi nak. Ini asa kewalianan. Iya, tuh batur mah orang percaya isi eta. Ya Allah ya Rabb. Nah, lamun encan nganggap setan. Atuh urang kagoda bae kan, kagoda. Komo haju proposal. Maksakeun kredit masa kiai. Eta kiai nu ngridit, kiai nu nyieun proposal nu embung ka panggih jeung Allah. Embung ka panggih teh jeung Allah. Lu hayang ka panggih mah dibere duit ke pemerintah teh jariji. Sama Bang leutik. Mimiti lalagaan heula. Lalagaan heula urang embung teh lalagaan heula, lalagaan dalam rangka perjalanan awal bidayah suluk. Lalagaan heula kabelah ditu terbiasa. Kabelah ditu terbiasa teu hayang. Sanesna teh hayang engke dibere ku Allah. Lamun geus dibere hina sejuta kenikmatan bakal hadir di diri urang. Hese nyaritakeunana teh kehadiran Gusti Allah.
hese nyaritakeunana Allah teh ya boga imahna di kolbu tapan ngomong kos kitu teh geus cilaka urang ikeun keur carita kolbuka baiti cek Gusti Allah eta kan bahasa hakikat nah ieu lamun ku urang diterapkeun di jelema anu teu mondok kan salah aya nu protes tuh ulah mondok pesantren teu satujunya nah sok di aku ieu kan keur carita bahasa-bahasa ahli hakikat matak ukhruj an ilmika ukhruj an nafsika ukhruj an dunyaka ukhruj keluar ti ilmu keluar ti diri keluar ulah dibawa ka Gusti Allah awak urang janu Gusti Allah ulah dibawa ilmu ka Gusti Allah ieu abdi buya beuh ieu abdi profesor beuh ieu abdi mama beuh ieu abdi ya kos kitu mah hijab ulah ukhruj an ilmi mawa teh urang diri urang sakikeuna be Gusti sanggeus urang merasa hina terhadap dunia eueuh secuil pun di jero kolbu asli kakarak sejuta rasa anu dicaritakeun ku para masyayikh ieu bakal aya hadir di jero hate urang lamun geus aya kehadiran eta mah geus teu bisa dicaritakeun rasa kehadiran Gusti Allah anu cek tadi teh kumaha la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu wa sam'ahu wa yadahu wa rijlahu aing nu jadi mata sia aing nu jadi denge sia berarti deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah leungeun urang dan lain sebagainya urang teu boga rasa urang eueuh urang teh eueuh nu aya adalah Allah ketika urang datang ka dinya horenganan eueuh nanaon nu aya ngan Allah al-jami' lidzalik nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nu ngumpulkeun ka dinya nabi urang deka Allah tanpa Kangjeng Nabi moal bisa kajen kuku sebab Kangjeng al-jami' lidzalik lobakeun maca sholawat heula ka Kangjeng Nabi urang mah aya hayang norekat teh ulang zikir bae tanpa maca sholawat moal bisa gerbangna Kangjeng Nabi lamun aya jelema hayang nasub tarekat kita maca sholawat teh bangun embungeun pugu eta gerbangna al-jami' lidzalik nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nah engke urang diberekan ku Gusti Allah sesuai jeung kesungguhan urang jeung keyakinan urang diberelah ngan engke diberelah sakedeung encan istiqomah mer sasolatkeun lewat salat urang kan diajak ngobrol taku batur atawa neuleu les deui aduh kerinduan eta tah kenikmatan urang dibere ku Gusti Allah di jero salat hayang terulang deui hese sebab usaha urang moal bisa lain usaha urang nang Allah mere teh hese kos kitu mah urang usaha tek moal bisa cek Allah emang sia usaha sia masa pira sia papasrahan geus urang ka Gusti Allah ya Allah yang nyanggakeun sadaya tek dibere deui lewat ku hari tina sasolatkeun tambah mantap ketika kos kitu moal daek nyana ngobrol jeung jelema peureum dina leumpang geus embung deuleunan naon ketika deuleu tek les deui encan istiqomah mah kos kitu eta lah nu disebutkeun al istiqomah khairun min alfi karamah istiqomah eta lain istiqomah cicing be ngawarung lain atuh teh istiqomah jadi abdi alhamdulillah yang ngawarung be cenah we tilu ka mamana tolol teu istiqomah naon teh mah kos kitu mah alhamdulillah cenah barang boga pamajikan nu ieu mah ya kula istiqomah cenah ini itu ka mana itu ge aya kan ieu mah beda setang mah ieu mah istiqomah masyaallah itu istiqomah naon teh sih oh ieu mah asup ka alam malakut ya Allah nah ieu urang kan di alam mulki neuk menuju haram yakni kudsi Allah kudu lewat malakut heula cara ngalewatanana leungitkeun ke karesep-karesep sehingga nganggap dunia hina dibere ke ku Gusti Allah hina cek pandangan hate nanaonan jajeun kocomberan teh masih kene muliaan kocomberan
dibere tak ku Allah kos kitu. Datang tah urang kos kitu Allah. Nah, datang urang ke alam malakut. Wari kok bisa ngobrol ketika orang ila ruhi Syekh Maulana Hasanuddin tak aya. Ila ruhi Syekh Maulana Yusuf aya. Ila ruhi Haji Pendi aya. Atuh teu kudu diilaruihan jak bari ge ayanya. Berbentuk manusia padahal mah buntutan. Ilaruhi. Nah, di alam malakut urang nah kepanggih jeung Kangjeng Nabi teu aneh. Lain ngimpi. Yakzo. Ieu lah nu dimasalahkeun. Nu dimasalahkeun panjang tentang kepanggih jeung Kangjeng Nabi lain ngimpi. Nyanggakeun sadaya-daya. Ja aslina seperti kos kitu atuh kumaha atuh. Ja para kutub bakal panggih jeung Kangjeng Nabi nganteu meunang bebeja. Lamun lain ka muridna atau keur ngabahas tentang alam eta. Nah, beusi engke. Cenah hadena zakadieu cek Haji Pendi. Emang kunaon? Aing dicarita ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kira mah aja tadi. Kangjeng Nabi di kamar tuh kondangan cek. Tolol cek maning dirantai Haji Pendi. Kangjeng Nabi ka panggih ke kondangan tolol tuh coba. Ini mah mending dirantai dah supaya ke sumur cor. Enggak, sudah kena keluar deh. Jangan ngahinakeun. Ya Allah, ya Rabb. Dah, di alam malakut ialah dedelean lain nu ieu dedengan lain nu ieu fala ainun taraka wala yadun tasulu ilaik. Ya Rabbal alamin. Ditinggali Gusti moal bisa, didenge moal bisa, dicekel moal bisa, tapi mere kakawasaan Gusti Allah ka alam nu eta. Ya Allah ya Rabb, kapanggihlah sakumaha Kangjeng Mi'raj naik kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam, kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim, kapanggih jeung Kangjeng Harun, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa. Nah, di alam nu eta Kangjeng Nabi teh asup ka alam malakut. Babarengan ge jeung malaikat Jibril. Atuh saalam jeung malaikat Jibril. Saalam jeung malaikat Jibril asup ke alam malakut nu ngapingna malaikat Jibril kapanggil jeung para arwah-arwah siddiqin, syuhada, sholihin. Ya Karim di alam nu eta biasa. Ngan di alam nu eta mah moal aya panon poe, moal aya bulan, moal aya waktu. Di alam nu eta mah alam nu lain deui. Urang mun maca Quran kok 10 menit bisa tamat Al-Qur'an. 1 jam bisa tamat Al-Quran. Di alam nu eta. Urang zikir teu karasa ternyata ge 10.000 barang neuleu. Balik deui urang ka alam ieu kakarake 10 menit. Diuji ku alam nu ieu moal bisa, tapi di alam nu eta bisa. Maha kawasa Allah. Perasaan-perasaan urang ketika urang asup ka alam malakut seperti eta. Hese jaritakeunana. Sebab naon? Sebab ketika hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir dipanggil. Ya Nabi Allah Khadir alaihissalam. Ta'al Kangjeng Nabi Khadir langsung datang di alam nu eta. Nya sakapanggih. Lamun Habib Ali dikekeuhan ku muridna di rumpak sinang hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir. Keukeuh cek nya teh kulah hayang kapanggih coba hayang nyok. Nya kieu be Habib Ali. Cenah keur aya di Mekah jauh. Kieu bae lah lamun eta tangkal buah kos aya angin wer geura sampeurkeun ge aya dinya. Teu geura ade muridna ka dieu ditungguan can aya keneh panggil ku Habib Ali. Iya Khadir. Teu kebal aya wer. Lek aya dihandap aja jelema mah lain di luhur. Dihandap lek kapanggih susah salaman dan lain sebagainya. Itu bisa dipanggil gitu. Haji Pendi mah jeung Hidir tatangga tukang lauk. Hidir eta. Ya Allah, ya Rabb. Ya urang kalau jadi tangkeun alam malakut pohara. Bagi jelema-jelema anu geus menghindar tina dunia asup ka alam malakut. Geus jelemana eta keneh kadeuleuna biasa bae. Salat bareng dahar bareng segala rupa biasa. Jaroh anu asup ke alam malakut mah
rohna. Nah, mentak asa coplok roh. Lamun Habib bapana Habib Umar Habib Ahmad na eta teh nyana bisa asup ka alam malakut, bisa ngaji sajam rejeung leuwih ti 50 majelis. Di majelis anu Habib Ahmad, di majelis Azum Habib Ahmad ya Tuan Syekh Abdul Qadir buka bareng 40 pengajian bisa 100 Tuan Syekh Abdul Qadir 100 majelis anu nyana majelis anu nyana majelis anu 1 jam di alam nu ieu na jamna bareng di alam nu eta 100 teh kumaha coba. Bung Karno di Jakarta aya, di Digul aya. Bung Karno haju di dieu aya di Tangerang. Soekarno na eta keneh tapi di Digul aya bareng jeung Ki Ahmad Hairun. Di dieu aya ngobrol, di Tanah Abang aya di ngobrol. Tah mata kulah kaget lamun engke misalnya Habib Rozak di nu kolot aya, di nomor aya. Tapi kakara kahayang doang, teu laku. Li'anal mulka syaitonul alim. Nah, kuari geus asuplah ka alam malakut. Lantaran geus eueuh dunia. Eueuh. Pandangan mata hate. Kolbu teh kolbu, aya mataan, aya irungan, aya celian, aya sungutan, kolbu urang. Kolbu urang, aya mataan, aya celian, aya irungan, aya sungutan. Kolbu urang. Urang neuleuh make kolbu urang. Urang ngadenge kolbu urang. Urang babacaan make kolbu urang. Kolbu urang teh bisa ngadenge. Bahkan kolbu urang bisa ngadenge cara Sidina Umar. Sidina Umar di Madinah. Cek Sidina Umar, Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal. Jelebana di Yaman. Prajuritna di Yaman. Kadenge eta suara Umar, suara Sidina Umar. Suara Umar, urang kita naik ka luhur gunung, bener bae begitu naik, orenganan serangan ti kafir. Kadeule kumaha hate Sidina Umar, cang amat eta Sidina Umar. Nah itu katingali bahwa muslimin teh mukminin diserang, Al-Jabal. Coba naik ka luhur, nah naik ka luhur, selesai diserang, eueuh, karak tarurun deui. Lu jadi gundem catur, para sahabat eta jelas-jelasan suara Sidina Umar. Katingali urang we kuari, Masya Allah, urang Karawang teh kadele we kan. Ya Allah senyumna nu teu kuat senyum. Atuh Masya Allah, wani urang ngajual imah demi senyum. Demi senyum ngajual imah. Anu kolot mah geus kajeng nyampai di mana los. Ya Allah mata teh urang poek jasa urang mah. Poek jasa anak teh diurusan anak. Nu kolot datang kam meratap ka Pak Haji atuh ieu dieu di mana ngah geus pokona mah kumaha sia bae pokona mah neuk dijual bae imah ieu anak deuk ka mana keur bawa ku sia Ka Haji kok kajari kieu-kieu teh ulah lamun ka Haji aing mah di ditu di akang-akang. Aduh Ustaz Masya Allah orang Karawang mah sakali AA sahektar. Ya Allah, AA kedua kali imah dijual. AA 3 kali morosot calana kabeh. Teu bogana naon. Eta AA na jahat dasar eta. AA Pendi, aduh. Masyaallah. Masyaallah, cek Haji Pendi teh. Eueuh jualeun aing ge. Haye, li'anal mulka syaitonul alim. Urang datang ke alam malakut sakabupaten sahanu bisa hiji be saprovinsi saurang manu bisa ayo geura anu nganggap hina terhadap dunia ulah kelas biasa heulanan kelas kiai nu nyaho anu diaji hikam nu diaji ihya ngaji ihya teh tungtung nama pake ceramah jang neangan duit tolol teh coba nu diaji na hikam pake neangan duit anti duit hikam anti dunia ihya kunaon ku ari jadi pakai mencari awas ya Imam Ghazali emang maot ya henteu ye Syekh Athaillah emang maot ya henteu dikutuk ku cenah ye nah barang didelekeun si ieu ngaji bae ceuk na ye si kolot
naon ieu cekeun. Nah ieu. Ya, lamun geus nganggap tentu kudu aya guru. Nganggap nilai di benak hati asup urang ka alam malakut. Mulai kaparanggila di alam nu eta kuat apa henteu na tergantung dirina kuat apa henteu na aya nu teu kuat balik deui ka syariat. Nah lamun kuat di alam malakut karak mulai geus kekuatan eta ngajadikeun tetengger jang dirina yakin anu pohara geus hese ngukurna geus caritana geus boro-boro keur benerna salah nage didarengekeun bae ku jelema. Alamun jelema anu masih kena hubudun boro-boro salah bener nage geus teu didengekeun. Benerna teu didengekeun. Ieu anti dunia salahna bae ge didengekeun. Kos kitulah hamba Allah anu bisa nyingkabkeun hahalang kadurat dunia makhluk nafsu jeung setan tentuna melalui perjuangan setelah beat torekat lain sekadar zikir gampang zikir tapi meraktekeunana aya anu kiai teu bisa tapi aya anu jelema lain kiai bisa eta mah urusan Gusti Allah. Kabodoh teu boleh nyana bae. Kuari berarti nyana geus jadi ahli marifat ya. Geus marifat ya. Ketika eueuh dunia, eueuh makhluk, eueuh nafsu, eueuh setan, arif billah, asuplah ke alam malakut. Saprovinsi hiji geus hebat. Saprovinsi hiji geus hebat. Aya ke aya. Saprovinsi hiji mah aya nu asup di alam malakut. Kuari geus asup ye ka alam malakut ya. Tinggal wal malakuta ge syaitanul arif. Nah, di alam malakut ge di setanan. Coba kumaha tah? Setan naon tadi ahli marifat teh coba kumaha ye? Nah, ieu engke coba dahsatnya saja mah ye. Wallahu a'lam bishawab.